balangsak jeung balangsak we da udud ge tinggal kari 2 batang deui pan kos kieu lah. Arek ngilepan heula baju kaning tadi ge tas jesehan. Ya kumaha da nilepan heula baju da disuruhan lah. Teh kieu wae balangsak we jeung balangsak geuninganan ge teu puguh pan ditinggalkeun ku pamajikan teh boro-boro jeung mere geus dah kumaha teh urang mada geus narimakeun nasib teu paruguh kieu we lah geus nyanggere heula deui lah Paminta ences ceker jajan. Boro-boro sia jeung aing mere kasia aing ge puguh teu boga udud-udud acan puguh ge tah udud aing ge 2 batang deui indung sia teu ngiriman geus 5 bulan aing teh ti sore ge teu udud nempikeun ka ayeuna ti isuk yo geus burit deui teu meunang-meunang duit tidak mangkat deui ka ditu lah teh gampang sugan ge sore Goreng boga babat teh. Lah aing daripada pusing mah aing mendingan mangkat heula ka kandang hayam heula ya lah. Sugan nempok hayam mah rada tengkaran ya. Jup aing ya lah. Tah geuningan hayam teh geus ayaan. Itu aing dijual ya isukan mah aing jeung meuli udud isukan mah. Bade beresanne kabeh geus. Dah. Nah, daripada pusing mah mendingan ge urang joget teh heula urang apa gitu lah aing miranda ditegapkeun duit pan mendingan ge lah geus we pake joget heula ku aing ya lah itu nya urang supaya hiburan